Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan kecap kantetan sareng kalimah seru. Mangga hideep nyimak video pembelajaran anu bade dipintonkeun ku ibu guru. Tetep semangat sareng jaga kesehatan. Tujuan pangajaran anu hoyong dihontal dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu nyaeta: hiji, hideep tiasa nunjukkeun contoh kecap kantetan. Kadua, hideep tiasa ngadamel kalimah nganggo kecap kantetan. Katilu, hideep tiasa nyebatkeun kecap panyeluk. Kaopat, hideep tiasa ngadamel kalimah panyeluk. Tah, eta aya 4 tujuan pangajaran anu kedah dihontal ku hideep. Kecap kantetan nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun 2 kecap asal sarta ngandung hiji harti nu mandiri. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kecap kantetan yaitu kata yang dibangun atau dibentuk dengan cara menyambungkan 2 kata asal atau kata dasar serta mengandung 1 arti yang mandiri. Contoh kecap kantetan: panon poe. Kecap panon poe teh asalna tina kecap panon sareng poe. Nu kadua, amis budi. Amis sareng budi. Nu katilu, dodol Garut. Nu kaopat, gede hulu. Gede sareng hulu. Nu kalima, buku tulis. Nu kagenap, korsi hoe. Korsi hoe teh korsi rotan. Tah, eta contoh-contoh kecap kantetan. Hideep tiasa milarian deui contoh-contoh kecap kantetan anu sanesna. Hideep tiasa tumaros ka ibu atanapi rama di bumi. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk upami dina bahasa Indonesia disebatna kalimat seru. Kecap panyeluk kaasup salah sahiji ragam bahasa lisan antara ieu kecap teh mindengna digunakeun dina ragam bahasa lisan. Dina ragam bahasa tulisan, kecap panyeluk teh sok diselang ku tanda koma. Kecap panyeluk termasuk salah satu jenis bahasa lisan dan biasanya kata seru ini digunakan dalam ragam bahasa lisan. Lisan itu bahasa yang diucapkan. Biasanya kata seru yang sudah ditulis diselang atau diberi tanda baca di belakangnya, yaitu tanda baca koma. Ibu
bade masihan contoh kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk biasana ngagunakeun kecap panyeluk. Nah, kecap panyeluk teh rupi-rupi macemna. Aya wah, aya hi, aya aduh, aya ing. Nah, eta contoh kecap-kecap panyeluk. Contoh kalimah panyeluk. Hiji, wah, aya lauk badag-badag teuing. Wah, eta kecap panyeluk. Saentos diserat, wah, dipasihan tanda koma. Sareng di akhir kalimatna dipasihan deui tanda seru. Nu kadua, hih atuh wayahna bae Kasep sing daek prihatin. Hih atuh eta kaasupna kana kecap panyeluk. Sami terakhir kalimahna dipasihan tanda seru. Tah eta contoh kalimah panyeluk. Saentos ieu urang bade diajar ngeunaan naon bae kecap-kecap anu kaasup kana kecap panyeluk. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan kecap panyeluk. Kecap panyeluk boga sababaraha harti. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata seru itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, bungah. Bungah itu gembira. Nah, contohna kecap panyeluk anu ngungkapkeun rasa bungah hore sareng hor seseh. Nu kadua, kaget. Ambuing, lakadalah, euleuh, wah. Nu katilu, geuleuh, ing, ei, wew, yey. Nu kaopat, keheul, ih, na, yeh. Nyeri, aduh, lah, alayeung. Nu kagenep, tumamprak, syukur. Anu katujuh, neneda atau meredih atau memohon, meminta. Gusti, nun Gusti, ya Allah. Nu kadalapan, umajak. Umajak itu mengajak. Yu, hayu, atuh, mangga. Kasalapan, karumasan. Nuhun, hatur nuhun. Nu 10, kasapuluh. Mupuas. Mupuas teh kalau kita mah kalau misalnya kita tidak suka dengan seseorang atau benci seseorang, pas orang itu celaka, nah hati kita merasa senang. Nah, lalu nih kecap panyelukna puas, syukur. Kalau dina bahasa Sunda mah syukur maneh labuh. Nah gitu ya. Hag siah, euleuh. Nu ka-11 ngageri. Hi, cing atuh. Nah, itu. Jadi eta kecap panyeluk boga sababaraha harti. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Mangga ibu ngucapkeun wilujeng diajar tetap sumanget sareng tetap jaga kesehatan. Dah.